Para mitra anu mulia dongeng menuju dihancar Kumang Jaya. Carios nyambung judulna para mitra gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ke-78. Deh. Ya gitunya para mitra kubaya terasa dongeng mana dugi tamat para mitra sare dongeng nanya gacan tamat para mitra gacan tamat. Mangga dongeng judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS Nincak bagian ke-78. Aya paribasa para mitra sadaya nyaeta atuh para wargi sadaya ieu para wargi anjing nyampurkeun paneungeut cenah. Aduh kade ulah siga anjing nyampurkeun paneungeut cenah. Aduh nyaeta nyampurkeun pibahyaeun para wargi. Nyamperkeun pibahyaeun urang masing atos-atos kedah hati-hati dina nggoling urang lumampah ulah dumikan nyamperkeun pibahyaeun. Mangga para mitra dongeng nu judulna nyaeta gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS urang lajengkeun deui ayeuna Nincak bagian ke-78. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ye dongeng para wargi karangan Wat Tatang ayeuna teh Nincak bagian ke-78. Para wargi sadaya mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Sigana para wargi Ibu Ramana Cep Hardi teh teu satuju ka eulis Wiwin kumargi memang mandang kana harta. Kitu rupina para wargi namung lami-lamina mah lami-lami mah para wargi Ibu Ramana Cep Hardi oge tos nyerenkeun kanu jadi anak da pamikir nama cenah geus moal panggih jeung eulis Wiwin para wargi. Lamun seuga harita aya keneh eulis Wiwin terus diserenkeun kumaha Hardi bisi eta mah keukeuh peuteukeuh hayang milih ka eulis Wiwin. Ayeuna mah eulis Wiwin ge tos teu aya di dinya janten ceuk pamikir Ibu Ramana Cep Hardi serenkeun kanu jadi anak dan nu penting mah saulah ka eulis Wiwin kitu maksud sareng tujuan nama. Namun kumaha ya para wargi dina ieu dongeng? Kumaha geletuk batuna kecebur caina naha cios Cep Hardi nikahna ka eulis Wiwin? Atanapi kumaha? Mangga para wargi urang hanca we sakedik-sakediknya ayeuna teh Nincak bagian ke-78. Teu karaos 78 dinten Mang Jaya ngadongeng nyarioskeun lalakon anu judulna gara-gara harta. Paminu ti pengker-pengker urusan harta teh para wargi den Joni neangan harta teh dugi ka nyere dikerekem ku siluman Batara Karang atanapi mayit Batara Karang teh. Namun teu kagamarkeun deui para wargi sadaya tosirna eta masalah. Margi den Joni nage parantos pupus kitu. Sigana mayit Batara Karang parantos punah atanapi lunas mulangkeun katiraos atanapi males gitu males ka teh den Joni. Mangga para mitra kumaha terasna dongeng urang hanca bae wilujeng ngadangu. Enjingna sabadana tepan subuh Cep Hardi harita jeung sadut tos marulih deui ka Cilacap. Di piwarang rada siangan oge teu kersaeun jalaran Cep Hardi bade teras ngadamel sabab harita poe Senen. Gancangna ieu carita 10 poe ti sabada Cep Hardi nepungan eulis Wiwin. Teras nepangan Ibu Ramana Cep Hardi angkat deui ka Bandung. Bade nepangan eulis Wiwin anu masih keneh nganyerek di Mang Oded. Margi harita Cep Hardi cuti 2 minggu. Atuh aya waktos laluasa samala sadut oge bade gana teu tinggalin. Anu teu kacaturkeun di perjalanan Cep Hardi jeung sadut tos dugi kanu dituju. Kabeneran Mang Oded nyampak aya henteu nambangan sabab capek dumeh kamarina tas ngiriman anakna ka Cioray. Da puguh Mang Oded keur niis ditepas rentang-rentang keneh oge Cep Hardi jeung sadut datang teh. Meni curing hak gancang ngorejat nangtung.
Hari Elis Wiwin harita keur dicai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh haturan Aden. Tabu sabaraha ti ditu. Cek Mang Oded bari ngajak sasalaman. Mios ti rorompok mah tabu 7 Mang. Kumaha daramang sadayana. Waler Cep Hardi bari patarema dampal panangan. Kitu deui sadut sasalaman. Pangesto dina wangki dieu mah Aden mangga lalinggih, mangga linggih. Temal Mang Oded bus ka jarero. Dupi Elis angkat ka mana Mang? Cep Hardi naroskeun Elis Wiwin. Bari calik dina kursi. Anu mawi nuju ka jaman Aden. Kaleresan geuning Mang siang keneh tos aya di bumi Mang. Na teu angkat ka kota. Teu dinten ieu mah Aden jalan kamari wangsul ti Ciorai Mang teh. Temal Mang Oded bari ngarongkong wadah ududeun di luhur bupet. Aya kapriugian naon angkat ka Ciorai teh Mang? Biasa Aden tos ngintunan kangge pun anak. Yan pun anak mah tos lami ngiring sareng eyangna di Ciorai. Di sabada ibu nangantunkeun we jalaran di dieu oge teh aya nu ngurus. Dupi Ibu Rama kumaha waktos di tepangan teh daramang Aden. Alhamdulillah kaleresan pun bapa sareng pun biang daramang. Ya nuhun upami daramang mah. Ke punten Aden dikantun heula sakedapnya Aden. Mangga Mang. Baler Cep Hardi leos Mang Oded ka tukang. Maksudna mah neang Elis Wiwin. Kabeneran Elis Wiwin kakara balik ti cai. Lis, itu aya Den Hardi ka dieu gancang disalin yeuh ku baju nu balik. Sareng saha ka dieu nak Mang? Waan we biasa jeung bade gana. Temal Mang Oded tuluy ka jero deui. Ari Elis Wiwin harita. Gancang asup ka kamarna sedot nyisiran. Tuluy di baju weuteuh nu ti heula meunang Mang meulikeun Cep Hardi. Geus rapih nyisiran jeung di baju mah las diwedak. Kitu ge ukur sausap tambah siga nu pias teuing. Sanajan Elis Wiwin teu make alat-alat kecantikan oge. Ari geulis mah geus geulis mah geulis we, geulis bawana ngajadi. Geulis mah para mitra, geulis atuh ti tadina. Teu kungsi 10 menit Elis Wiwin norojol. Kalawan pokna dibarungku imut ngagelenyung. Atuh liang unur-unur dina pipina kenca katuhu katingali karempot. Geuning, aya tamu tos lami Kang? Cek Elis Wiwin meniliri. Puguh we Cep Hardi meningal lenyap asa kabedi langit. Ningali rupa Elis Wiwin asa beuki geulis. Padahal rupa nama anger sakitungan eta mah. Cek pangrasana nu cinta meni asa beuki geulis. Kitu deui sadut ngadon mata simeteun bari ngagerendeng jeroeun dadana. Aduh, gehel. Meni asa beuki ewoy we, ta Elis Wiwin. Duh, nyaan ewoy pisan. Nyaan matak carangkat bursa bulu-bulu ieu mah. Kitu gerentes sadut atuh Cep Hardi. Harita ngawaler. Mohon Lis kumaha Mang? Alhamdulillah dina danget ieu mah samulihna kumaha Kang? Pangesto Lis, waler Cep Hardi bari teu leupas paneteupna. Mangadut da Mang. Alah poncenang herang ni. Pangesto ucu dina waktos ieu mah. Mangadut teh nuju sehat walapidin. Aduh ampun teuing hapunten. Teh mah sadut. Teu weleh heureuy we para mitra. Ai teu heureuy ai teu heureuy para wargi sadaya sigana teh aya kakurangan pikeun Mang Adutna. Tapi da memang atuh heureuy na Mang Sadut, heureuy pikalucueun lain heureuy pikasebeleun. Mang Adut mah naon sehat walapidin teh? Insyaallah teuing sumun. Nu dimaksud teh sehat walafiat ucuy sumun. Ayeuh. Mung eta we emosiun. Kamang apid sumun. Ayeuh. Ampun ding tos sasi hapi tetrase. Atuh masih usum uleman. Sumun aduh masih rayagung. Alah sumun. Alah ampun ding. Yan sasih rayagung masuk seurat uleman. Elis aduh salah ding. Disangkinya Elis ampun ding. Disangki naon Mang Adut?
Suhun eta teh sangki teh sun sangku sungkuan ayo suhun eta teh awe maklum nu bade jerek nong apun teuing loh dupi mang kumaha tuh sun cek Mang Adut teu asa-asa da pugu jeung eulis teh geus wawuh jeung wano kumaha naon Mang Adut sun eta sun bade jerek nong sun mama tos kolot yang ieu hartos nama ngan jerek nong wae sumuhun atuh mah alah aduh Mang Adut teh sunah jantan hartos nama eta bari jerek nong maksud teh sun gitu atuh milarian layan atuh Mang anu mawi ka Mang tang tos moal kersaeun atuh lah lis weh aduh mung ieu rupina ieu sumuhun sumuhun kapilancek kumaha kinten na Mang Oded sumuhun eta iraha bade jerek nong lah Mang geus kolot yang Adut geus kurang tanaga temal Oded bari mesem ti sawios-wios tos kirang tanagi ge kajabi pemitos teh aya tanagi namae ngaros repot yang jerek nong mah teu kedah ngaluarkeun tanagi sun kalon we asa tiasa jerek nong mah sun duh punten we Mang teh kumaha tu abdi teh upami teu heureuy teh lah teu reuy sadinten teh mun sok ngadak-ngadak ngari aduh ampun deui kitu manawi alah boncenang herang deui cek Mang Adut katingalina teh teu weleh gumbira bae lis cai-cai atuh tak kadinya kira ku aden unggal ka dieu dianggurkeun bae cek Mang Oded ngingetan ongkohan eulis Wiwin harita cicing bae lawios ulang ngarepotkeun lis teu ngarepotkeun aden cai-cai atuh bepeurieun leuteunana teu aya atuh da teu kieu teu hartosna mah da kieu geuning kaayaan di Mang mah ku aden ge parantos kauninga upami kasumpingan tamu teh bati isina we Mang teh Mang Oded dina basa-basana para mitra menimerna tur asa genah kadengena harita eulis Wiwin gancang ka tukang rek naher heula caina da sapiraku ceuk pikirna nyuguhan semah ku cai enteh tiis onaman para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng harita eulis Wiwin gancang ka tukang rek naher heula cai da sapiraku ceuk pikirna nyuguhan semah ku cai enteh tiis onaman atuh Mang Oded pokna king sabaraha wengi kulam di sepuh teh aden sun mung sawengi we Mang jalan ngadama mia malih miosna ge badana tepan subuh ayeuna abdi ka dieu teh kaleresan cuti 2 minggu mung teu acan ka sepuh teras we kebat ka dieu manawi abdi ka dieu teh periogina mah nya kitu teh we hoyong terang kumaha kaputusan ti Wiwin naha anjeunna tos aya kasauranana ka Mang mun dimaksad aya kasauran teh naha bade nampi naha moal dipiharep ku abdi jalan kamari ieu waktos abdi ka dieu saur anjeunna bade ngemut-ngemut heula antawis 2-3 dinten ayeuna tos aya 10 dintenna ti waktos abdi ka dieu saur Cep Hardi naroskeun kaputusan atawa waleran ti eulis Wiwin hatur nuhun Mang dipayunan tumaros ku aden malih Mang oge tos maksad bade ngawartoskeun baleran ti eulis Wiwin dinten mangkukna ku Mang ditaros sangem Mang telis kumaha atuh kaputusan perkawis aden aya maksad bade miharep ka eulis teh sabab geus aya samingguna leuwih ti waktus aden ka dieu ari kitu mah geus aya waleran nu cinek ti eulis atuh Mang nage bisa nepikeun ka aden bisi eulis teu wani nyarita mah waler anjeunna teh kieu aden mah Mang saleresna anjeunna teh ti kapungkur ge aya harepan ka abdi atuh kitu deui abdi bade nampi kana harepan anjeunna nanging hanyakal anjeunna bade dijodohkeun ku ibu ramana ka jenenganeng Deda numawi abdi teras nyuhunkeun liren kalayan ngiring di dieu sareng Mang
kitu sotenan sanes abdi punung nanging ngajagi bilih janten pisaure. Ayeuna Kang Aden keukeuh peuteukeuh palai miharep diri abdi mangga bae asa sing tiasa sasauranana kanu janten ibu ramana. Bari parantos putus teu aya hubungan naon-naon sareng jenengan Neng Deda. Sumuhun nu dimaksa daya hubungan keneh sareng Neng Deda teh. Ibu ramana Kang Aden keukeuh wae palai ngajodohkeun ka Neng Deda. Tak gitu cariosan ti eulis teh Aden. Atuh ayeuna mah bade Aden bade langsung naros ka anjeunna mangga bade malih maya saena ku Aden ditaroskeun deui ka anjeunna. Supados langkung afdol atanapi langkung jelas nyajang adut cek Mang Oded bari ngareret ka Mang Adut nu keur tungkul. Leres atuh Mang kairing pisan sung. Malih aya saena we sung langkung ditaros. Langsung ditaroskeun ku Kang Aden sung. Ari kitu mah nu herang anu bersangkutanana papayun-payun kadangu ku salira batu turun kesik naik kalapa tongoheunana cek paripos teh mah. Itu purun ieu daek sarua bogoheunana. Aduh ampun deui. Sumuhun. Janten atanapi hartos nama geletuk baduna kecebur caina. Upami saur eulis hartos nama. Mang teu langkung Kang Aden tadi dinya nama. Salira sumuhun. Salira Aden nangtoskeun waktosna jerekno. Aduh insyaallah teh. Cenah eta eulis moal nampi kana kapalai Kang Aden. Ulah diangge emutan sok suma wonten diangge pendek pengharapan mah. Mana kitu ge sanes pijodoheun anu pasti Kang Aden. Sarengna deui sadayana jalmi ukur ngagaduhan kahoyong we sareng rencana. Disarengan ku ikhtiar. Kadar dikabul sareng henteu nama kumaha dikersakeun ku Gusti Allah nya Mang. Leres ujang. Jalaran Gusti Allah mah kasabatna ge maha kawasa, maha wenang. Namung sok sanaos kitu maha welas tur maha asih. Temal Mang Oded bari mesem. Nya kitu atulah Kang Aden. Numutkeun kahoyong abdi malah Kang Aden teh masing kauntun tipung kata Mang Beas. Laksana kapiduriat panginten Mang teh ngaros bingah we sungunu aya. Sareng greg-greg we upami Kang Aden tos kagungan ratu goa malah cek Mang Sadut. Telila eulis wiwi norojol mai rancai kopi 3 gelas tur di bakian atuh Mang Sadut poh. Insyaallah ting sawios atuh ucu lah. Ulah ngarepotkeun ngarepotkeun naon Mang? Sumo eta we ngarepotkeun. Ngangge mai rancai sagala sumo. Teu ngarepotkeun Mang, da abdi mah teu miwarang lulumpatan ka Mang oge, cek eulis wiwin. Bari nuna cai dina meja dibarungku imut ngageleng. Aduh, masyaallah ting. Aduh. Daek boncenang herang. Aduh, sumpahna ge ampun. Meni aya ku pinter. Aya ku pinter eulis mamajah teh. Teu miwarang lulumpatan su. Aduh. Leres pisan lis. Pami eulis miwarang lulumpatan ka Mang eta sami sareng. Eulis ngarepotkeun, abotna eulis tidak ada kasih sayang kepada Mamang. Cek Mang Sadut abong kena tukang heureuy. Tapi dina heureuina atawa dina banyoana teh teu uyahan. Lain teu uyahan tapi uyahan para mitra sadaya. Jadi aya eusian banyoana teh. Mang Sadut mah ai banyoa teu uyahan mah nu teu ecreug banyoana. Aden ujang mah atuh nyangakeun sareng naon atunya mun teu aya lalabuhna pisan ukur ngaburuy. Cekap Mang sawios lah. Henteu kedah seueur saur da abdi mah sanes tamu. Angkeun we kula warga Mang. Ceuk Cep Hardi bari soca mah meletet maling reret kanu herang mencrang. Nya eta eulis wiwin. Geus kitu mah para mitra jep jarempe. Siga-siga nu eueuh picaritaeun. Ari Mang Sadut sajeroning keur tungkul teh panonna gawena ngareretan we. Kana bitis eulis wiwin. Harita Mang Sadut para wargi sadaya make jeung ngagerendeng jeroeun dadan. Para wargi sadaya nu
anu sami-sami ngabandungan idongi geus kitu jep jarempe siganu eueuh picaritaeun ari sadut sajeroning keur tungkul teh panon magawe nangareretan we kana bitis eulis Wiwin samalah make ngagerendeng jero dadana insyaallah teuing nyaan eulis Wiwin ewoina cacakan make pakaian sederhana bari beungeut teu make kacantikan sakitu ewoina eta bitis oge meuni baleuneur kitu jiga jaksi sajantung pakulitan bodas kawas moa aduh teu lemes temenan we lemed eta nu kitu mah ceuk cohagna mah taktis seureuleuk laleur keneungna ge meuni bersih kitu semu herang moal teu herang ka luhur-luhurna we nyaan nya anjeun mangsugmakeun we lamun ceuk nu jadi dunungan laksana jerek nong jeung eulis Wiwin aya paribasa keris majing warangka pariuk ningang kakep eulis Wiwin geulis Kang Aden Kasep nyan ceuk Kikarta teh mah bodi dadau komo ceuk barayana Kikarta mah teh moal teu pada pulen masyaallah teh tapi nari si Adit si Adut teu can boga kikineuan pisan nadume si Adut pakulitan hideung kitu les terang jiga arang teu henteuing lalaki nu hideung oge sok rajeun boga jikan kanu pakulitan bodas atawa kanu kulitna koneng umyang bejana itu ge di barayana Kikarta aya nu hideung tapi eleuh nya jika naon ewoy atuh bener si Adut teh hideung tapi hideung buah mangu aya paribasa mah tak ti gurawil bajing hitam manis teh aduh mengkaning anu hitam manis mah aduh aya nyanyianana yang hitam manis pandang tak jemu syaloh teh aduh tapi siapa tahu ya yang dapat menentukan nasibnya si Adut dapat jodoh kepada Denny Moore aing mah hayang we akhirnya mah si Adut kapan dina bahasa Indonesia nage peribahasana kieu tidak ada gunung lari dikejar atau kuda lari dapat dikejar tapi nasib orang siapa tahu maksud hati memeluk gunung apa daya gunung meletus aduh ampun deing meni boncenang ampun kitu gerendeng Mang Adut teu lila Mang Oded kakara nyarita deui bari ngareret ka Cep Hardi nu keur tungkul Aden mah atuh nyangakeun caina Aden bilih ka bujeng ti Isman ten mangga Mang waler Cep Hardi bari manggut harita teh jang Adut mah atuh nyangakeun jang Adut jang waraos ngaleecai kopi parantos ti Isma aduh syaloh deing aduh ampun deing ditampi atuh Mang aduh nyimas eulis ditampi ku Mamang sun ucu Kang Aden mah atuh dileucaina sun sanes tongtoneun nanging leuteun bilih ka bujeng ti Isur ge ceuk Mang Sadut bari manehna miheulaan nginum cai kopi samalah make ngucapkeun basmalah atuh Cep Hardi ge ngaleut heuleut sawatara jongjongan ti santas Cep Hardi jeung Mang Sadut ngaleut Mang Oded pok lis kitu geuning Aden ka dieu teh saurna hoyong ngupingkeun kumaha kaputusan atawa waleran ti eulis sakumaha nu ti heula dipimaksad ku Aden jadi keur emang mah kamari ieu ge nitah moal komo maksa mah nyarek moal gumantung kana pikiran eulis nanek narima kana maksudna Aden nah moal pek ayeuna geura caritakeun ku eulis kapayunun Aden sacara langsung ceuk Mang Oded lamun ngajalanan teh mah ngajalanan muhun lis akang ka dieu teh kaleresan kenging cuti 2 minggu nya weuteuna mah 10 dinten nu maksudna ka dieu teh teu aya sanes hoyong terang kumaha kaputusan atanapi waleran ti eulis jalaran saur eulis nyuhunkeun sarantos antawis 2-3 dinten bade ngemut-ngemut heula taina tos langkung ti waktosna nu ditangtoskeun ku eulis saur Cep Hardi naroskeun deui kana pamadegan eulis Wiwin sumuhun waleran ti abdi mah kitu Mang
sakumaha nu disangemkeun ka Emang cek Eulis Wiwin maksud nama menta dipangjelaskeun ku Mang Oded sakumaha nu geus dicaritakeun tadi ka Cep Hardi. Oh kitu geuning Aden dina kacinekana mah tipu nulur teh sakumaha nu tos disanggemkeun ku Mang tadi ka Aden rupina teu kedah dijelaskeun deui ku Mang eta mah kantunya ngakeun we ka salira Aden bobot pangayon timbang taraju aya di diri Aden kitu ge upami nu janten sepuh Aden teu aya sangkut pautna sareng nu sanes Aden cek Mang Oded ku sakitu ge ku Cep Hardi kahartieun geus kitu mah Cep Hardi neme sasauran panjang lebar yen anjeunna leres-leres palai silih simbeuh ku kadeudeuh silih siram ku kanyaah salalawasna sareng Eulis Wiwin kalayan ku anjeunna disaurkeun parantos sasauran kanu janten Ibu Ramana yen Ibu Ramana bade nampi upami bade dijodohkeun ka Neng Dedah kalayan saur Ibu Ramana ge ayeuna mah Neng Dedahna ge tara sumping-sumping sajabiti kitu saur Ibu Ramana Cep Hardi mah teu langkung Cep Hardi bade ka saha-saha oge. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng ampir aya kana setengah jamna Cep Hardi sasauran geus kitu Mang Oded pokna tah kitu geuning saur Aden gelis janten ayeuna mah leres-leres miharep ka Eulis sajabina ti kitu Ibu Ramana Aden tos teu aya hubungan naon-naon sareng nu dipikapalai ku Ibu Ramana Aden tah ku dasar kitu ayeuna mah kari kumaha pertimbangan Eulis aya paribasa bobot pangayon timbang taraju aya di diri Eulis da keur Emang mati kamar ieu ge geus dicaritakeun moal rek maksa moal rek ngahalangan cing Mang hayang ngadenge-dengekeun kumaha pamadegan Eulis ayeuna meungpeung kapayunan ku Aden lamun sakadar tunatalatah teh ama ulah sakadar tunatalatah ari kitu mah langsung padukdekan ngarah puguh bule hideungna nyajang adut cek Mang Oded nanya bari ngareret ka Mang Adut nu keur tungkul aduh salaresna atuh Mang lah ari kitu mah jinis pada jinis nya puguh we ka hartosna ieu da sumuhun ari abdi sareng Emang mau pamilina sepak bola teh mah sumuhun minangkana mah langan saukur janten hakim garis atanapi penonton atanapi supporter Mang teh Mang Adut majah teh jadi hakim garis atawa supporter menang sawatara jongjongan Eulis Wiwin can cumarita naon-naon kalah melengu tapi akhirna mah teu burung nyarita sanajan bari melenguk oge janten ibu sareng bapa teh teu aya hubungan naon-naon anjeun ayeuna sareng Neng Dedah teh Kang sanggeum akang ge ayeuna mah tos teu aya hubungan naon-naon dis bujeng-bujeng sareng Neng Dedah sanaos sareng luar ti Neng Dedah ge tos teu aya ayeuna mah waler Cep Hardi sajelasna nya upami ibu sareng bapa tos teu aya hubungan mah kantunya ngakeun we ka akang kitu ge pami akang leres-leres moal ngaraos lingsem moal ngaraos kaduhung mileuleungkeun ka diri abdi ngutos ka uning aku salira akang dina kategaduhanana sanggem coagna mah heureut pakeun pungsat bahan Kang waktosna se